Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Cermai. Ayeuna bagian anuka 62 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Rebeka Almaira ti Palihan Majalengka. Kangge Acek Rebeka ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngabidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap de like di komennya anu saseueur-seueurna. Laina naon, mamang mah sok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 62 na. Kumaha salajengna saur cekopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tempak dung dung tes. Bray, harita panto pakuwu dibuka. Ai, geuning Mang Abung jeung para ronda. Kumaha ieu teh Mang? Nasarua di gardu loba langgir. Ceuk pakuwu nanya ti heula ka Mang Abung. Aduh, sumuhun pakuwu. Eta pisan margina abdi ka dieu teh. Sejang ngalaporkeun masalah langgir. Tadi mah di gardu teh nganadak sur langgir, malah geus singgarayang dina awak. Tapi barang aya cur turun hujan, eta gorombolan langgir teh ngaradak leungit teuing ka malelasna pakuwu. Ceuk Mang Abung. Da nya di imah kula oge bieu mah loba pisan langgir. Tapi aneh, barang aya hujan, langgir teh leungit. Palang siang langgir curi berenannya. Ceuk pakuwu bari muterkeun paneteupna ka sakur nu araya di dinya. Keur kitu ti tukang kadenge anu nyelengkeung. Punten pakuwu, uing rek sakalian lapor Pak. Kunaon ari batur marunang beas jeung minyak, tapi uing teu kabere Pak euy. Pakuwu ulah sentimen atuh Pak. Dawing oge sarua rakyat Bapak sok sanajan anu anyar datang ka dieu Pak. Ceuk Mang Ujang anu ngajorowo. Barang keur kitu
di tebeh kidul kadenge sora anu sing dorok-dok. Dah. Eta sora naon deui? Siga tatangkalan rungkad. Hayu, urang tinggalin ayo. Cek Paku bari singkil. Geus kitu gancang-gancang nutupan panto tuluy ngagejlig turun tina golodog. Para ronda teh nu ngomong. Gancang ngalengkah lempang nuturkeun Paku. Bring salarea ngabring. Ngajugjug ka palebah sora anu sing dorok-dok. Barang nepi kebeg salarea pada ngararanjug. Sabab katingali aya 2 cirim anu keur sing kolebat silih tarajang. Sajongjongan mah Paku sabalad-balad ukur colohok. Tapi akhirna mah jadi nyaho. Yen salah saurangna anu keur sing kolebat teh si Openg sabab kadenge dina sorana. Cacapitna halus euy ki. Cikan uing nginjem euy keur nyapitan goreng tahu ki euy. Kadenge sora si Openg. Ngajan keur tarung, si Openg teu weleh dibarengan ku heureuy. Alah. Jang Openg geuning anu keur tarung teh. Etana makhluk naon euy, sagede kuda, tapi aya buntut jeung cacapit. Cek Paku. Siga langgir geuningan Paku. Tapi badag bisa di malanggirna. Buah rajana langgir mah Paku. Cek Mang Abung. Keun. Ayeuna mah urang lalajoan ti dieu. Ulah deket-deket teuing bisi ka balerang. Lamun Jang Openg geus unggul karek urang salampeurkeun. Cek Paku mere arahan ka baladna. Nya akhirna salarea Dariuk dibeh dinya ngalajoan anu keur tarung. Katempo Ki Sulangkar harita geus sayaga arek narajang deui. Cacapitna hurung, buntutna anu centang-centang ngadadak hurung dina congona. Ari si Openg geus museurkeun kakuatan kana sapasang leungeunna. Rasakeun sia Pongpet pangendi we sengeuing modar sia Pongpet. Belesat. Ki Sulangkar ngabelesat narajang dibarengan ku kekuatan sapinuhna. Kieu. Cacapit Ki Sulangkar sing hariuk bangbaraan. Gerakana leuwih cepat jeung leuwih garang batan samemehna. Tapi gerakan si Openg oge leuwih cepat deui. Sakolebat si Openg luncat geus kitu ngajuralit bari nonjokeun peureupna ngarah kana tonggong Ki Sulangkar. Curela jeung kieu deus. Walah. Ki Sulangkar ngoceak. Bro, awakna rubuh, maring lemah. Ki Sulangkar teu bisa hudang deui. Ukur gurang gerung ngarasakeun kanyeri. Sakitu oge untung si Openg teu boga niat nyelakakeun Ki Sulangkar. Padahal lamun niat mah bisa wae si Openg nyapatkeun buntut Ki Sulangkar siga waktu nyapatkeun buntutna Ki Buyut Petu. Kumari geus kieu euy Ki Sulangkar euy. Rek dituluykeun moal gelutna nepi ka sapat buntut maneh jeung parotong cacapit maneh. Atawa rek geusan we Ki Sulangkar euy. Cek si Openg. Embut tobat. Ayo dengai ngaku ngeleh Openg. Ngai mula dipaehan tobat. Cek Ki Sulangkar. Akhirna Ki Sulangkar ngaku eleh jeung menta sangkan dirina ulah dipateni. Jadi mun kitu mah takluk maneh teu kawing. Lamun tacan taluk eta cacapit rek dipotong-potongkeun, rek dijadikeun paradi gagaro jalma bodog. Ngempun ngope, ngempun. Ngaing ngaku ngeleh. Ngaing nakluk. Sumpah demi Alek Peng, dewek ngaku ngeleh. Gatuar kitu malah
Kuing dihampura sia Ki Sulangkaran, tapi syaratna sia ngaya syarat nyenaun syaratna ngopeng. Syaratna nyaeta maneh kudu daek malik nyerang kana ini pelet, sabab maneh geus daek dititah kudu ini pelet nyerang ka uing. Tah ayeuna wayahna maneh kudu daek nyerang kana ini pelet anu ditah maneh. Kumaha lamun kitu syaratna? Sanggup teu Ki Sulangkar? Lamun teu sanggup dipotongkeun sia cacapit sia ku aing. Cek si Openg bari melong ka Ki Sulangkar. Ngadenge kitu Ki Sulangkar ngagebeg tuluy ngahulang biraga menang. Sabab parentah ti si Openg kacida beratna. Mustahil dirina bisa ngalawan ini pelet. Saurang dedengkot siluman anu luhur elmuna. Tapi akhirna pok Ki Sulangkar maksakeun ngomong. Gampun Den Ngopeng, sim abdi teu sanggem ari kedah ngayonan nini pelet mah. Sebab ngayonan nini pelet artina nyerahkeun nyawa ka manehna Juragan Ngopeng. Cek Ki Sulangkar ayeuna mah nyaritana sopan ka si Openg. Mahena balaka teu sanggup lamun kudu adu hareupan jeung nini pelet mah. Nyateuna naon atuh ari teu sanggup malah. Geus ayeuna mah balik we ka ditu sia. Eueuh gunana geuning sia Ki Sulangkar mabur ah balik. Aduh. Bade uih kumaha ieu teh Juragan Ngopeng. Ngawak abdi meuning leuleus lungse taya tangan pangawasa. Heuk atulah kuing rek di balurannya di ubaran. Cek si Openg bari ngalengkah lempang ngadegetan Ki Sulangkar. Tuluy gap dicagap tongong Ki Sulangkar bari dijampean. Teu sakara-kara awak Ki Sulangkar jadi seger kanyeri leungit tanaga pulih deui. Ngaduh ngatur nuhun Den Ngopeng. Sim ngabdi janji bakal ngebantu kana gayang Den Ngopeng. Ngasal mula dititah ngalawan nini pelet we Den. Lamun Den Ngopeng butuh ku tenaga abdi, tenjerag we bumi sakali bari sebut ngaran abdi Ki Sulangkar. Ki abdi bakal datang Den Ngopeng. Hegatulah ayeuna maju ka itu geura balik ngan hampurannya balad maneh beak parae euy. Bongan ada kanan dititah ku nini lepet. Aduh teu sawios-wios Den Ngopeng. Keun da balad abdi mah henteu dicandak sadayana ieu. Masih seueur balad abdi di rorompo. Ayeuna abdi saja pamit Den Ngopeng. Pamit. Cacap nyarita kitu jeleng belesat. Ki Sulangkar ngabelesat tuluy ngiles. Paku sabalad-balad barang nenjau musuh si Openg kabur langsung surak bari nyalamperkeun ka si Openg. Hidup jeung Openg, hidup jeung Openg, hidup jeung Openg, hidup. Ulah urang lembur sing alengkrak bari ngabring ngadegetan ka si Openg. Barang geus deukeut pok paku nyarita. Aduh, syukur alhamdulillah Jang Openg aya dina kaunggulan tur salamet. Eta teh makhluk naon Jang tadi? Bapa mah kakarak ayeuna nejo makhluk nu kitu. Ceuk paku. Mun paku alhamdulillah uing masih ditang tayungan kudu makawasa pakuwu euy. Anu bieu gelut jeung uing teh Raja Siluman Langgir eta teh ditahan nini lepet. Kumaha di lembur aman teu pa euy? Nya puguh tadi mah di lembur oge geunjleung aya anu sing celerit. Nya bapa oge jeung ambuna sing jorowok. Da kaget atuh di imah ngaradak loba langgir. Eta langgir tadi kadek hiji datang salikur, di kadek dua datang sawidak.
nya di jero imah teh beuki pinuh ku langgir tuh jang ngan anehna barang aya brag hujan langgir-langgir teh ngaradak ngariles teu kanyawan ka manalasna tah ieu para ronda oge sarua cenah di gardu oge loba langgir tapi barang hujan turun langgir teh areuweuh ngalaleungit kitu tah jang berarti langgir-langgir nu datang ka Paku jeung para ronda teh bal-balana Ki Sulangkar eta teh raja langgir anu bieu tarung jeung uing geuning Pak geus lah ayeuna mah da geus salamet sararea ieu we urang marulang we ka gardu jadikeun ayeuna mah ngaliwat teh Paku capek uing Paku euy hanya hayu atuh keun da beas mah aya 2 karung deui jatah Mang Ujang anu teu kabere nya geus kitu mah bring salarea ngabring ngajugjug ka gardu tekung silila oge geus nepi barang nepi para ronda hideng popola rek ngaliwat sabab beuteung karasa lapar ari si Openg jeung Pakuwu tuluy ngarobrol mani uplek sagala diobrolkeun sagala dicaritakeun akhirna liwat teh asak deungeunna saaya-aya tuluy brak we salarea dalahar beres dalahar dituluykeun deui ngobrolna bari sing palenyun arudut parat nepi ka subuh para ronda ngariung di gardu dibarengan ku Pakuwu jeung si Openg nya akhirna mah geus nepi ka wanci subuh kabeh baralik ka imahna masing-masing para wargi sadayana kocapkeun dina wanci beurangna kira wanci lingsir panon poe Pakuwu jeung para inohong lembur katut si Openg harita geus ngariung deui di imah Pakuwu rek nyawalakeun deui cara keur ngayonan ini pelet siluman Gunung Cermai kurupa-rupa wae nya sinini gejul siluman jahat teh jeung sieunan ka urang nyalakakeun ka urang teh geus ngirim Kunti geus ngirim Ganderwo tuluy jurig pocong tadi peuting ngirim langgir kira-kira sinini pelet teh bakal ngirim naon deui jang ka urang ceuk Pakuwu bari ngareret ka si Openg nya sugan we engke peuting mah ngirim pais comro Pak euy uing geus lila euy can ngadahar comro Pak euy jang Openg mah aya-aya wae bapa mah tadi peuting hampir-hampiran diserut langgir eta tahun bapa jang ceuk palebe nya alus atuh palebe lamun nepi ka diserut ku langgir mah ngarah ngabadagan pan si ambu jadi atohun cek si Openg untung abah mah di Brazarena jadi tu banggina naon dari beding deh jang cek Bah Murtala ngilumairan hanjakal mamang temilu ronda euy jadi we teu nenjo kumarupana siluman langgir cek Mang Jamsa nyelengkeung dalamun aya oge Mang Jamsa mah moal bisa ngalawan paling oge lumpat Pak RT nempas nya tungtung nama kabeh hoghag salarea ngobrolkeun juri timiti kadatangan kuntilanak terus genderuwo terus juri pocong nepi ka siluman langgir tadi peuting ke jadi kumaha lengkah urang saterusna ieu jang Openg bapa masieun bisi sidini pelet ngadatangkeun deui siluman leuwih sakti ka ieu lembur ceuk Pakuwu bari neuteup dari anakar ka si Openg nya sanggeus diempleng ku uing teh Pak euy sinini lepet teh bakal ngirim deui siluman anu leuwih jago tapi ayeuna mah moal lobaan sabab dihususkeun keur ngalawanan uing eta siluman teh Pak ceuk si Openg ngajawab dari ya siluman siluman naon kinten-kinten ajang
sigana mah neuteuli pisan meureun ka Ujang eta sinini gejul teh. Padahal baladna eleh wae ku Ujang. Pakuwu penasaran nah bakal jurig naon deui nu bakal datang. Nya duka Pakuwu jurigna mah jurig naon teu apal uing ge Pak. Gon lah uing di sanghareupan jurigna wae oge asa ulah jurig beas we sabab kuring ujing marena Pak euy. Terus eta ronda kadari tambahan atawa kumaha Jang? Teu kudu lah Pak. Malah kudu dikurangan eta ronda teh cukup we 5 urang oge. Ngarah teu ngolokeun sangu pan lumayan beasna bisa dijual ari saeutikan mah nu ngarondana Pak. Heunya teu langkung Jang Openg atuh ari kitu mah. Bapa mah ukur bisa ngadungakeun we. Muga-muga Jang Openg aya dina kaunggulan jeung dina kasalamatan. Tapi Bapak oge bakal milu ngaronda mah da hayang nyaho siluman naon deui nu bakal datang ka dieu teh. Ceuk Pakuwu. Kami oge hayang milu Jang, hayang lalajo ka parigelan Jang Openg tandang reus kaula mah Jang. Ceuk Palebe. Mamang oge rek ngilu ngaronda Jang Ceuk Mang Jamsan nyelengkeun. Nya kuring oge arek Pak RT teh eleh. Abah mah moal ngilu da bakal dijaram ku Jang Openg. Ceuk Bah Murtala panungtungan nyarita. Sanggeus mupakat kitu mah nyariungan teh dibubarkeun. Saterusna sararea marulang ka imahna masing-masing. Si Openg mulang nuturkeun Bah Murtala. Waktu harita geus nyadak kaburit. Panon poe kali sejengkal deui tereh ngaralap di beh kulon. Layung hibar mata waas. Teu lila reup. Poek peuting sumanding ngaganti beurang. Kira wanci sareureuk kolot. Si Openg kaluar ti imah Bah Murtala. Langsung muru ka gardu ronda rek nepungan para ronda. Nepi ka gardu kasampak teh geus aya 4 urang anu keur ngalobrol bari diharudum ku sarung. Assalamualaikum. Tarang nginas euy. Cik si Openg uluk salam bari bus asup ka jero gardu tuluy geuk diuk ngarendeng jeung Mang Ade. Mun Jang demi keamanan balarea Jang tiris-tiris oge miang ronda mah Jang lah pokona mah demi katantreman. Cek Mang Ade. Hunya kudu kitu atuh Mang. Ulah hayang ari keur ngeunahna wae jadi warga teh. Giliran dibagi beas pahibut panghareupna. Disebut miskin embung tapi di pasangan pelang penerima bansos daerah giliran di tita ronda mumul. Nya Jang cikan Ujang nyadak paneker henteu ieu Mang hayang udud dieu geus saraseum ti tadi Jang. Cek Mang Ade bari ngaluarkeun loket wadah bakuna. Uing mah datara udud atuh Mang. Teu resep uing mah udud teh lamun diudud resep uing mah Mang. Sugan teh mawa. Tuh Pakuwu pasti mawa paneker mah Mang. Cek si Openg bari nunjuk ka Pakuwu anu karek jol harita ngabadaga di lawang gardu. Teu lila torojol palebe disusul ku Pak RT. Teu lila jebul Mang Jamsan. Yeuh Mang Ade yeuh rek udud mah bisa yang ngasaan surutu ieu teh menang pesan ti Garut. Cek Pakuwu ngasongkeun surutu jeung panekerna. Atuh nu sejena kasirihan. Uing mana Pak yang ngasaan Pak? Cek Mang Sonandar nampra. Abdi ge hayang ngaraosan Pak. Cek Mang Yadi sarua nampra. Waduh. Eueuh deui surutu mah aya oge dun kaung ieu teh. Cek Pakuwu sabab lebar ari surutu mahal dibikeunan kakabehan mah.
aya surutu mah hiji deui itu numang jamsa tapi surutuna geus lepet pek geura sarengeutan ku sararea meureun mal teu hangit mah cek si Openg. Ih lalawora ieu mah surutu antik paranti indung barudak atuh jang moal disasakeun khususon pikeun si ambuna ieu mah cek Mang Jamsa. Atuh kayaan di gardu roda teh jadi haneuteun. Para wargi sadayana kocapkeun kayaan di puncrut Gunung Ceremai, kayaanana kacida geumanana, angin seah handaruan, kawah ngaguru, siga nu rek bitu, haseupna sing pradug bau walirang. Di saluhureun kawah katempo aya 4 jirim anu keur sing jelegedeg. Nini Pelet, Nyimas Rata Kumala, Buyut Petug, jeung saurang deui mangrupa makhluk anyar angkiran Nini Pelet. Eta makhluk camagug hideung, rupa jeung pangawakanna mah hiji sato raja leuweung nyatana maung. Tapi ukuranana 2 kali tikal ti ukuran maung lodaya. Awakna hideung lestreng, ngaranna Ki Budugul Ireng. Tetela eta teh siluman maung di Gunung Tampomas. Hiji siluman andalan Nini Pelet anu tacan pernah kasorang eleh jajaten ku musuh. Kadengi harita Nini Pelet cumarita ditujukeun ka Ki Budugul Ireng. Budugul Ireng, ayeuna waktuna maneh babakti ka kaula, buktikeun ilmu maneh, tembongkeun kahebatan maneh, jagrageun kasakten maneh. Ayeuna jung grajorak saurang jalma anu katelah si Openg, gerak cangkala kirup atawa modar eta mangkluk Budugul Ireng. Tapi omat maneh kudu waspada, sabab mangkluk nu ngaran si Openg lain jalma samanea, cek Nini Pelet. Dawuh timbalan Nini Guru, tita parentah ti salira sejadi laksanakeun kusim korong kusim kuring. Tembal Ki Budugul Ireng ditungtungan ke sorang ngagaut. Cuk, ayeuna mah geramiang dijajabkeun ku si Buyut Petug, cek Nini Pelet deui bari ngareret ka Ki Buyut Petug. Nu direret Surti gancang jung cengkat. Geus kitu Ki Buyut Petug babatak heula terus belesat ngabalesat. Teu lila Ki Budugul Ireng nyusul ngagajleng tuluy ngolebat nuturkeun Buyut Petug ngajugjug kalemur sangkan urip. Angin ngakuru bekila beuki tarik guludug sing geleger dibarengan ku kilat anu sing baranyai marangan kolebatna dedengkot siluman maung nu katelah Ki Budugul Ireng. Sedangkeun si Openg harita geus sayaga di sisi lembur. Di satukangeunana pakubu sapara kanca sarua geus sing bedegah siap-siap mapag kadatangan musuh. Najan pang pendekna tapi si Openg nangtung panghareupna. Awakna pendek leutik tapi pangartina luhur. Katara si Openg keur kunyam-kunyem sakapeung cecetrok. Disangka ku pakubu masih Openg teh keur mentangkeun elmuna, padahal masih Openg keur ngolomohan gula beureum. Pakubu, lamun musuh geus datang langsung jauhan uing nya Pakubu, sabab bahaya euy, musuhna bakal leuwih galak ieu majikanna Pakubu euy, cek si Openg. Mangga jang, mangga tembal Pakubu. Ke ku bapak didungakeun jang sing salamot sing unggul perang nanya
Bapak geus mekal bako ieu keur ngabandungan anu tarung jang, cek Palabe. Barang keur kitu ti Jomantara ti satukangan mega hideung di beh kidul katempo hiji jirim nu ngabalesat dituturkeun ku cahya kilat anu sing kolebat. Beuki lila beuki deukeut kadenge sorana ngagaur. Si Openg mere isyarat ka Pakuwu jeung baladna sangkan malundur. Atuh teu talangke deui salarea malundur ngajauhan pakalangan neangan tempat anu sakirana aman keur lalajo anu rek tarung. Karek oge Pakuwu jeung balad-baladna arincah. No atuh ari belesat julung gaur eulo waktos nah kabujeng see wadia balad ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu permios.